Tah bos, betah ulin mah ada di nuki bos. Tuh suara manuk sing garlita asli. Suara tikukur aya bos. Kukur kukur kukur. Tah suara manuk nah nu kitu tuh suara manuk naon bos. Tah di luhur aya ieu mah suara tikukur kukur kukur kukur. Tah di handap aya bisa ada bos, bukan naon bos pokok can. Tah ih bos asli bos mistik ya bos, suara mistik di hadapan orang aneh. Tahu kok can rada serem bos nah bos rumah hamun wengi mah ieu teh laib wah mau kuat di dia mah bos. Makanya dihandapkeun di dieu gaya nu kokok cenah bos asli mistik ya bos di dieu kade bos. Kita habis rek live di dia bos, cek hodang